Apa teh Brad? Istirahat teh dina pun tangkal kainu baradag. Harees Brad. Tah di dinya keur mau hees saatnya beraksi Brad. Terus kumaha? Tah, urang lempang duaan lalaunan Brad ka si laut. Lain kula naon Brad nyawa taruhanana Brad. Isi harudang. Tah di dinya bagian buntutna tewak ku dinya buntutna. Nying. Nya cek aing ge nya terus gagi celak deui wae ya aki-aki. Ngomong we rek marabkeun aing ka maung gitu. Kieu teh pan eta teh maung keur molor atuh. Terus ku urang dicabak buntutna nya. Beak aing diopi ku maung atuh sia teh. Nah ini dinya. Ye. Denge ke makanan mun kot ngomong denge. Ulah mikiran hulu Brad. Kapan aya urang? Ye. Dinya memikiran buntut we. Dipaku eta buntut teh kana tangkal anu bedag tadi lalaunan bat bisi udag. Kurang hareupna tarangna disebit ku silet saeutik. Sakieu meureun putih aya liangan we. Engke dibayahkeun ku duaan. Waya. Abareng tah mau awakna. Engke kulitna ngalumuk. Kulitna teh tah ieu teh Brad. Ilmu kini moyang turun temurun Brad. Disebutnya ramah lingkungan. Kemudian teh mah arani ku teh. Ramah lingkungan kumaha sia teh? Ya, mau anu tadi lompat, tinggal mana lompat nama? Ini teh 2 bulan kemudian teh Brad bakal kulitan deh. Makana moal kakurangan Brad kulit mah. Nah, ini orang kebejaan teh. Caprak anjing. Ya. Aing tadi barang ngomong. Lamun arek ngarujak bangkuang sia teh. Montok ngarujak gadung goblok. Tah guys nya bisi aya nu can apal weureu gadung tah jiga kieu. Nya bebeungeutana teh jiga kieu tah. Perhatikeun ya. Jiga kieu. Nya cek aing mah nu kudu disebut mah ieu nya guys nya.